Saya nengnya ngalado geus teu inget ka anak, geus teu inget ka naon. Kolot marah rudet ngurus we incu, erek iraha mikirna atuh ye. Boga salaki teu kabeneran, nya pengangguran, anak teu diurus, kabina-bina teuing geuning hirup teh beda pisan jeung batun matak ieu. Duh, aing mah we singana keur depa. Lah, aing mah eta aing mito aing sok ngacacang rujit aing mah eta bangusna teh mata kacuaeun bae nyeri hate aing mah. Nah tuh boro-boro mun inget ka anak teh alusnya usaha henteu goblak-goblok we kitu pika sebelum indungna pika sebelum ngalado gue bapana nguseup we teh. Tarimakeun ieu pan basa eta geus ngobrol. Aa mah teh boga cecekelan jang hirup. Aya soteh nu dicekelan hirup. Nya sih, kudu nama hirup da mun teh hirup mah embung abi oge. Ih. Ada teh mah nya si masuk nampak Kita tuh ngajar daun sia teh. Mah urang we susenang-senang urang. Dia ngalawan indung sia ka mana, bapak sia ka mana. Cari cing. Kira mau main iyo? Jadi saya bisa banjur ku aing. Berapa iyo urang? Aing mau nikah sia ka bantong kopi kan. Aduh, hai. Aing mah boga indung kala teh galak pisan, cerewet sagala ulah, piragena kolan ieu geus bau tanah ieu aing mah. Sia mah hirup teh ngalawan pisan. Aing mah lain galak rudet tuturkeun indung bapak sia ka ditu. Iya, aduh. Ngamanira rudet rarasaan teh papajuna balantongo indung bapana teu mikiran matak pusing rarasaan teh banyak aing kudu diendinan mah eta bapana teu gablek gawe pengangguran ngarudetkeun pisan aing mah ieu indungna deui ngaladog ka mana ka bibina teuing beungeut geulis payu boga salaki kanu goreng patut bari jeung teu usaha matak sandra rudet ka bibinaan teuing parusing aing mah. Tuh kan bener sih mah kuku lutus. Ampun. Emak, ih. Saya nengnya ngalado geus teu inget ka anak, geus teu inget ka naon. Kolot marah rudet ngurus we incu, erek iraha mikirna atuh ye. Boga salaki teu kabeneran, nya pengangguran, anak teu diurus, kabina-bina teuing geuning hirup teh beda pisan jeung batun matak rudet matak cua. Ayeuna mah urang kalina ka marana mah. Nuju ngaladog papejuh mah marantog ka mana rarudetkeun bae lah sabodona teuing. Bawa ka ditu meureuh boronjotna bodo teuing dah. Teu nguruskeun hayu ngurus incu tadi buruhan ieu. Terus satu mah ih, mak, ai salaki abi mana? Boro-boro nguruskeun bekan kitu lah. Baru tuh ge hanteu. Boga salaki teu kabeneran kaos waduk boga salaki teh. Sabodona teuing kan bae ngurus salaki main keneh papegatan ngarudetkeun aing mah. Boga salaki kaos waduk kitu, leuh kasep goreng patut, goreng godonges teu usaha deh. Baru tuh aing mah keun sina kemantong, sina kabur teu gara-gara datang ka dieu ku aing ge tentung. Ih, ulah kitu mak, kitu-kitu we kan minantu emak ih. Mama. Ye neng, boro-boro guru salaki bekan kitu minantu jadah tah mah. Bataksan ngarudetkeun anak opat diurus hantu di paraban hantu ari neng bogo kunaon tuh kasep henteu kadar jiga Pinocchio gablek salaki teh bataksan rudet geus ayeuna mah tinggalkeun ke pisan cicing sok sok hayu lah rudet geus salaki kawas betan kitu jeung gara mani geulis mun nya payu ka boga salaki kawas nu kitu neangan manu kasep ayeuna manu beunghar nu bisa usaha nu boga pabrik atuh boga pabrik tahu ge. Aduh. Nah, aing geus modal. Lauk ku aing geus diparab. Sarehat lauk ku aing diparab mah. Oke, eta nu mahakan laukna. Anjing gurih, ca aing loba vitaminan. Vitaminan ge vitamin mineral aing loba diadat ku pamajikan ku mito hade. Anjing aing merjian lah sendal. Aing datang ka imah teu purun teh ka imah lagi aing ngarudet ke di imah. Anjing teh aku mengesek bisa ngalah usaha aing teh ngalah duit. Merjian sendal we heula. Aing kieu ieu anjing nasib teh aing udah gurih saya ieu mah jandana mah
Karena aing kurang persiapan ngawin jana teh. Anakna 4 di ba. Aing lalaki na 3. Awana hiji eta budak lalakina nu panggedena aing tua pisan. Hayang ade mah dikedigo aing teh eta ih. Nih najis geuleuh banget naon yang naok aing mah. Oh iya marenta duit apa aing teh usaha. Aing mah hanjakan nama ayeuna. Tadina sudah nempo geuli sungkul tadi dulu anak mah opat biayaan aing teuing di para tanaman bisa mah aing ngaludang jadi sumur sabaraha di mageladai mun anakna teh ieu mah meuli hukut da mahal hukut teh meuli beas geus puguh ayeuna beasnya mahal ampun teuing ieu ada aing teh mah geus ka mana aing geus kieu nya ini mah bersih selamat ampun teuing ceceh heula Puyang tidak boleh kena paralon nyeri deh mereka bersahabat pisan aing mau kebalik tinggal di dia masuk aing budak di imah ge ini dewe lah. Ya, muka bapak ternyata nih kere pisannya. Sudah tulak pantau pisannya. Oh, coba bukan ini temen galak, coba. Yo, tadi ada orang hampir kababuk ya. Oh, tadi nanya. Hampir kababuk sih mah. Ini galak di sini orang lah nyarang. Najis aing mah bukan ini kitu, galak, cerewet, gendut di aing mah najis aing amit-amit bukan ini kitu. Yo barudak yo. Urang teh nya ti isuk-isuk mula can nempo papih tere arurang kamarananya. Oh ngalado gua ti isuk na ka mana? Isuk mula. Bawa salingkuh kitu nya. Ti isuk mula urang kana leuleuh. Da cek urang mah asa moal salingkuh da moal payu cek urang mah. Nah, keur mah begieu. Jika mau bagi sawah cek aing ge. Nya beke hidung penek deui aing mah. Panto deui nya. Ya, Jung atuh minta duit heula tuh ka bapak tere. Oh, coba teangan. Jung. Teangan. Oh iya, geus nya ku aing pangneangkeun eta bapak tere. Yo, geus cicing mere mah cari cing. Nya. Ke dibere jajan kurang urang heula tapi neanganna. Heeh. Geus cua aing. Oh, aing mah cua aing. Bapak tere. Itu nya beke. Garakeun. Di loba reungit aing di diuk teh. Nya. Iya papi tere geus modal jigana. Aing jajan atuh. Di mana? Ulin aing. Jajan pan aing teu usaha sia mah. Itu jeung adi aing tuh duana tiluanana. Aya jajan kitu no. Dung mana ka mana? Kenempo aing. Iya eta si mak kabang si mak. Si mama tadi teh asana mah aya. Kemana tadi kerjaan si manta? Henteu urang mah jeung tiluan. Popatan. Rueuh panahna teh boga duit. Nah, kaduk teuing geuh. Eta kecing di dia teh boga duit. Papi tere teh urusan duitan aing. Terus mental ke bapak tuh urang itu urang ke bapak maneh. Embung aing mah embung. Aing maresep naik ka embung maneh. Lain ka anakna aing ngomong ku sia mah banget. Oh sia mun teh dibere duit bejakeun sia ka mama aing. Tuh aing teh boga duit. Aing teh boga duit aku mah cenah kunyuk. Embung aing mah titik kudu aya hayang duit. Weuh. Wing teh hayang jajan. Aing ge hayang teh tadi teh barangakeun cenah. Terus aing ge ibalik geura ka imah. Pan indung maneh teh eueuh tadi teh keur ulin. Aya eta si mah yo ngacacang aing rudet. Heeh kudu rudet aing nepi ka inditi opatan ta ulin. Maneh eta anu tilu budak eta hayang jajan cenah hayang ka papi tere cenah. Aing teh boga duit. Eueuh, juga itu lah. Ulah bejakeun aing di dieu cenah. Yakeun. Kitu ta anjing teh boga budak tere teh aing malah ada mah ku aing dipos dia di pasak ku aing di racun sakali lah. Betan gitu bebengetanna juga bapana beureun tadina. Terus juga aing mah kasep kieu. Cis teuing aing. Menang teh duit. Boro-boro menang duit aing mah di ditu oge nepi ka diceramahan ku si papih tere. Piraku udah gara duit.
langsung we ajaran ku maneh tujung ka ditu jung. Oh nya jangan ajaran Menang di ceramahan maneh jung bra. Bukan kurudet eta papi tere mau mere Wah, aing duit. mah ada kasep teh dah. Ah sungguh siap. Oh gatunya. Balik itu udah pingsan itu. Papi tere. Minta duit. Baik. Lihat yuk. Wah, minta duit kayaknya tuh. Bapak di pakai kacamata mah asa hidung itu. Itu mah kakak ngece tuh. Minta duit yuk, gua tuh. Aku yang tahu itu tuh kamanyane. Ambung mah, nyarekan. Oh, itu gak tuluan ditarekan tadi. Pan tadi lancek mana ka dieu, ku aing tadi bere da teu boga duit. Aku jangan pedit pisan boga bapak tadi teh. Bung bapak tiri. Ih, aing sebelum pisan maneh. Gua tuh minta duit yuk. Wah. Si aing gua minta duit. Wah aing teu boga duit. Halo wakar yuk. Ih, boga bapak teh nikir-kir teuing aing mah. Aing hanjakal ngawin mah kenaan ngomong boga budak pos maneh aing mah sapat opat ka mata lancukna. Sudah nih. Kana awewe bukit pisan aing mah. Yo, aing mah yang lain ka indung maneh lain ka anak. Atuh udah Aing ku anakna mah. mati anak dia dah kudu ieu heula yeuh. Gitu lah gua Udah ya. duit deh. Wah aing mah arusa we serangan ka ditu lah. Ya Allah, ya boga bapak. Cuma aing mah ngawin sate indung maneh lain hayang maneh aing mah. Duit minta duit. Mau aing awa duit na ge. Bu aing bapak. Ini balik. Aing awas ya, Pak. Balik. Ih, aduh. Awas ya. Ini tegas hiji teu dua, saruana kitu dari lancok na ayeuna adina. Opret teh anjeun. Senang ada. Atuh dah, jeung ajaran ku maneh. Oh, jeung ajaran ya? Oh, jeung diceramahan jeung aing. Oh, nangis teh. Kurang moal da urang mah kasep. Tapi aku aing nu ganteng-ganteng. Dicarekan komo maneh nu hideung nu ladeg. Papi tere. Minta duit tuh aing. Wah teu boga duit tadi. Tadi geus marentanya. Wah nu dibere ku aing. Kurang bere atuh. Dibere kurang ku Yo, naon ku aing. tadi aing 7 peting teu jajan-jajan. Aing mah komo. Malah ada gue ka ditu ka dieu. Aing mah. 10 peting aing teu barangakan teu udud cenah mah geuning minta duit bae. Hayang jajan aing teh. Aing yang jajan. Aing hayang jajan. Yo. Bangok. Naon? Aing mah ngawin teh indung sia. Teu hayang aing anakna mah. Yang parawetan tujik. Parah, Wah, parapeun ka sapi juga. Bekieun sapi mah nu kieu mah. Tapi we ka sapi juga ditu amin tegehan sakalian. Sapi nang aing moal bekieun. Bekieun, Wah, bekieun. aing mah. Bekieun dah Mana hidung. bekieun tah. Urang mah bekieun, urang Aing mah mah hidung. hidung-hidungan manis legit cenah daripada sia. Manis legit. Parah ngaca hidung sapi. Sindit-sindit atuh ah. Aing tuh marenta duit ka papa maneh. Ka bapak asli maneh mentok ka aing. Ih, anjing teh ngeueuh hijieun aing budak tere kabeh marudetkeun aing mah. Ah. Balik aing ke cicing mah. Gak sama aing balik teh. Balik teh. Masih naon teh? Iya, atuh lagi aing barabukan. Ampun teh. Ha, ayo. Aing ka dibabuk dengan dua. Lamaran sia teh keur bawa kitu. Heuh, deui. Tahun sebenarnya nya tuh. Cicing. Bawalah sabuna. Mani. Ani nya. Gawat. Balik lah, mulut si ada banyak. Gawat. Aduh. Beres ya, Mak. Minta seracuknya. Aing mau singana keur depa. Lah, aing mah. Eta aing mito aing sok ngacacang rujit aing mah eta bangusna teh. Mata kacuaeun bae nyeri hate aing mah. Teh pamajikan aing ka mana deui nya. Penting aing teu balik kumaha ieu teh.
Itu dulu aing mah aing mau ditinggal mah kitu aing tisu teu balik-balik datang teu moal duit. Aduh, aing kumaha nya? Aing sok kang ngeleper kana tuh da aing lamun teu dosa mah ku aing ditakol aing mah ku dreum dah. Aduh, aing teuing sah kumangke bae lah. Hadapi we ku aing. Mak. Saya sianya kasep. Tuh indungna, tuh bapakna, tuh boro-boro mun inget ka anak teh. Halusnya usaha henteu goblak-goblok gitu pikas sebelum. Indungna pikas sebelum ngada gue bapakna nguseup bae teh. Bila-bila teuing aing menihan jakal kawinkeun ka sia. Sugan aing teh teu kitu. Oh pisan mun kasep tiga dodonges naon teh. Mikir atuh sia teh anak boba diurus hanto nyanyuna we sia teh anak teh ngarudak kakolot-kolot keneh narek kumaha hirup sia sing eling sia teh ngata indungna atau pamajikan uyuhan jakal ku aing kawinkeun ka sia Aing bangus mitohat. naon sia aing geus enak ka Engkau mah. Paling pisan teh aing mah. Won teuing nyeranda. Sarakeun sugan teh anakna teh loba aing apal anakna loba kitu tiba teh apal-apalna mangan ke kabengbat ku geulisna. Aya mah sangsara nya anakna loba parabaneun urang mah bisa diparab tanah ku aing ngaludang we hayu. Lumayan jadi sumur ku aing dijual sumurna. Ieu mah diparab hut kudu meuli diparab beas mahal. Punting asin mahal. Mun ieu kudu kumaha geus kieu atuh aing. Yang, Beb. Yang. Kumaha ih rodat. Kumaha ieu? Kapan iya ya teh meni pusing ayang aduh aing meni liur pusing mak Dari artos gerak. kapan usaha kita menang wae ya teh ayang meni liur kita si emak teh beberwekan wae lu ngayu kitu meni beda jeung anakna atuh udah bingung atuh ayang aya geus kieu mah dan tadina sugan teh budak teh moal karitu aing mah baru pisan jajan Ayang gerak gawe cenah yang kitu we nganggur wae pantes mah jiga kitu. kapan hese atuh yang neangan gawena ayeuna mah dong Nyari satu ka dieu. da warga mah yang balik itu sebenarnya mah kan ongko dah bingung tuh dah ayang gitu kumaha nya Jadi ayang teh nyerah wae ieu teh. ayang nyerah mah teu ayang anu udah bingung kapan usahana teu bener atuh da anakna aing loba-loba teuing ai sugan teh rek alus usahana ai geus kieu mah kumaha da lieur atuh Oh hanjaka ceritana kat abi nikah pedah karanda boga anak. Ini jeung rumah teh rumah sarbalangsak geuningan. Bener hanjaka ieu teh. ayang jakal mah teu ayang ngan bingung lieur Cenah narima. narima eta ge bogo. kapan ieu kakarage 2 bulan geus teu kuat Jadi kumaha tuh? teuing kalkar rujit tuh dah eta si emak dia bangusna meni kitu pisan meni lieur meni teu ngagan atau usaha mah hese enak mah tuh dah Bohap henteu. Soson heueuh. atuh nah daek tadina pan urang geus ngomong teh balagenan ye ayang ngaranna genan keur ngolo nya atuh heueuh ngarayu bongan satu daek Serius senang kege bakal usaha terus rumah tangga mah. kapan hese usahana ayeuna mah kudu kumaha Nampi abi janda narimakeun geuning. kapan ditarimakeun ye pan da eta lagi geus ngobrol mah teh boga cecekelan jang hirup aya soteh nu dicekelan hirup pan kitu ih heuh aya anak kumaha tuh Nya sih kudu nama hirup da mun teh hirup mah embung abi oge. Ih, pan iya lamun gak bangun mah atuh kumaha mesing bangharganan eta teh kudu bersyukur atuh kamu teh ayang aing mah meuni geuleuh mah kitu bae aing apal duit Allah duit mah ayeuna mah tah tara narimakeun cek urang ge maneh mah aing ujit kitu teh balikan itu ini erek aing naik balik lah ujit balik ah puyeng aing mah oh gue uih mah. Neangan deui aki-aki beunghar sugan. Mah hes cing.